sok bari sakantanan canak can goreng sampeuna, sakantanan sareng HP pangyanakeun. Ya sok tuh. Aduh. Awas, ampun, kudu dijuir gede ngepis sama telepon. Si Kanggo, weh. Halo Kang, Di mana? iya di masih Dadang. Sok buru kada dia. Naon Kang? Ya itu kan. Siap OTW. Dah. Si Kang Bob. Hah? Si Kang Bob gimana? Kang Bob. Naon? Tugas. Tape. Mana topi? Beruan pakai topi tuh. Kemarin namanya. Jeroan. Bob. Wah, istilah ini sepatu yang pahil ini. Dari. Kurang Kang rada telat dia. Dadang kali mau mana marah rese ngelakuin mana. Ya tugas yang penting ya. Iya, matak di gararoan ka dieu teh. Akan butuh duit. Pokoknya kudu aya poe ayeuna paling telat sore. Si eueuh kendaraan tuh poke motor akang. Engka deh kudu arapik. Lecet samet untuk si laing udah baik potong kan. Sok, Renit. Kurang di ditu lah, dinayuk, rek naon di ditu, rek naon lah strategi. Oh, ayo gaskeun. Dia panas, ngayuk. Oh, doh. Nah, naik kunci malah. Hebat. Iya, Dadang. Aing teh baca teh geus ngamerenah-merenah kali dilukan parah. Kudu istighfar aing euy si Dadang ah. Iya bro, di kurang mah jadi kepikiran wae. Kumaha lamun poe ieu urang kebebenangan. Beunangan optimis we ayeuna mah pasti beunang. Alam kasih Kang Bob ge pasti atoheun ka ayeuna mah. Jadi karena segedeng dinya kan loba nu balik gawe. Oh bener. Sepi soalna pan mah daerah pasawahannya. Nya. Ayeuna mah kieu we bari udud. Udud mah maneh. Asya mah pasti mah bensin. Heeh, gitu tah aing mah biasa mah udud tapi mau bensin gitu. Tang, mana yang sebawa samurai? Cari mau samurai ke dia teh ngabegal. Nganggo satu sama 100 tinggal. Mana cik nih Pak samurai na aing ngal. Tah. Nilai itu kieu samurai teh. Mana geus apaleun ieu teh sejarahna kumaha. Emang kumaha cik? Ieu teh benda pusaka kelas para karuhun urang baheula. Oh gitu. Mohon kelas para karuhun para mama itu. Oh, kunini-nininya dipakainya di dapur benernya. Tapi banyak kali. Oh, siap. Ya kah, kurang ayeuna we. Oh, beraksi ayeuna. Kene heuh. Ayo atuh gaskeun ah. Buburit.
tahun mama. Tur Kang Bob ya teh pang nama F euy. Aing mun rusak pi omongan. Kalem tuh F. Angger motor. Biasa euy mau motor suka yang jemping-jemping orang Kang Bob pang nama F. bae da apa leuna. Kawan ada apa? Awas atuh mana teh. Jangan di. Motor. Aing mah gara-gara maneh ah. Cik urang ge cicing. Mana sugan teh mampu atuh. Kok pir awewe pan aing mau pusaka sia teh. Sakirana ku aing dikeluarkeun pusaka. Aing mah teuing ah. Aing mah teu sanggup eta Kang Bob. Hayu nambah bae lah, tinggal lah. Kumaha tuh ayeuna? Ah teuing aing gara-gara maneh ah. Nebeng pasti eueuh. Karek saha atuh? Kieu ada bongan maneh. Aing mah tangnyong aku deh aing ah. Ya. Salah aing jadi suka aing parah. Wayahna we. Kemana si Bobby teh nya? Janjian di dia di jam 7. Aduh, balik di sana ku gawe teh. Halo. Halo Pak Kades. Ini saya di lokasi ya kemana wae? Oh, siap. Siap meluncur ayeuna. Iya. Cepat. Mohon siap. Siap. Akan buta gaji mulu. Hah? Siap, Kades, siap. Aduh, si Bobby kemana ya teh? Ampura apa Kades telat abdina Di mana wae ya jam sabaraha ieu teh? keperluan Pak Kades sampun bisa. Oh, kan baik. Yo urang kontrol lokasi ka ditu. Oh, siap Kades. Tuh, tingali. Itu teh tanah warisan nenek moyang urang. Oh, itu teh. Kudu dimumule ku urang teh. Ulah sampai gunul kitu. Komo ayeuna rek aya bantuan ti pamarentah. Oh, pemerintah. Rek aya penghijauan, perbaikan jalan. Makana engke mah siapkeun seluruh RT RW anu aya di desa Tulang Tiwu Mohon. dikumpulkeun urang rapatkeun. Ulah sampai beunang ku investor asing. Terus kumaha eta Pak Kades? Seperti bangunan mall, Mohon. perumahan, Kumahan. barbar. Barbar. Pokoknya mah anu hal-hal negatif. Kudu dicatet atuh tadi teh geus dicatet cancing mana ningali. Punten. Ais. Nah, ieu mah ka gambar tengkorak. Mohon Pak Kades apa di MKS bebek itu teh. Ah, eta nama. Berarti nya eta aya nama berenang. Pipi meni disawat ka ada. Enak ai Mimi. Iya Mimi anak bakal kanggo pipi beli cantuan. Tadi teh Pipi teh ngatosan Mimi teh cenah kedua. Nya atuh Mimi teh kedah ka warung heula pipi, kedah balanya heula. Kata asak mah ketika pipi kan. Ini romantis ini. Atuh Sosok sweet, so romantis lah ya. Baru antarkan mobil ka dia bawa balik. Ini tip itu ya. Si wawalak jeung nitah. Aduh, kieu teh kamu saha?
Karena sayang suami, anu Pak Kades. Oh, Pak Kades, Pak Kades. Damai. Orang iya lah orang telepon ke Bu Kades. Kan tadi orang tuh ninggalin Pak Kades di lapang ya. Gua anjing awewe. Kumaha orang telepon bebeja. Ya lah akhirnya. Halo, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Aya naon Neng Jasmine? Ibu, tadi abi ninggal Pak Kades di lapang sareng awewe. Muhun Bu duaan. Wah, Nyabu tong diantep gitu teh bising. Engke ka ibuna ngalunjak. geus teh bener boga salah kita yang geus wani main api di tukang. Awas ke mubak. Oh no. Ya, wih. Aduh, kemana si Bobby teh? Telepon gitu. Karek-karek di telepon di mana wae lila-lila teuing. Ya, mobil teh bana ti kusruk sekedik abi diangkat. Oh, ayeuna di mana mobilnya? Di garasi. Oh, geus orang iPhone isi kemana? wih tadi dalila teuing. Geus ieu ketitipan ieu ya. Orang ka bumi we, orang tuang di bumi ayeuna. An kamolor. Udah, weh. Lupa. Masalah mana atuh kemana? Ini mah tulah di jublageun nya. Enak ngobrol atuh molor gitu. Ayo tuh. Ih, tarik lagi mah. Siap, saudara. Wah, hasilnya. Nih, mana? Nyapo. Tapi kunaon? Sok ngomong. Motor leungit, Kang. Motor aing sampai kalengit tiba keunangan dengan 2000. Kumaha pagadagan jauh pabeneran pisan. Habis siksa batur teh karunya. Maling mah tetah bos up daripada nih sakit tuh mah. Aduh, aing hal. Sama berat ya. Atau dua kali gitu mah nih. Motor kita dua. Di warung juga nama. Ke warung gitu ya. Bisa nanaknya paling itu ya teh aya teh. 何お前はもう死んでいる。Action.